Rahmat Allah, salam Allah, Toha utusan Allah. Rahmat Allah, salam Allah, Yasin kasih Allah. Tawassulku asma Allah, jengku hadi Rasulillah, jeng nu perang sabilillah, ku ahli Badar ya Allah. Gusti salamatkan umat tina bahaya jeng nu jahat, tina bingung jeng kasusah, ku ahli Badar ya Allah. Gusti abdi teh nyalu tina hiri dengki musuh, mugi piwalas diwuwuh, ku ahli Badar ya Allah. Gusti lengitkeun kabingung, tinu dosa nyeun linglung, sareng sajumlah pakeuh, ku ahli Badar ya Allah. Pirang-pirang rahmat hasil, kahinaan ararucul, pirang-pirang nikmat wusul, ku ahli Badar ya Allah. Mang pirang-pirang nu kaya, nu pakir jadi waluya, dihampura nu sarala, ku ahli Badar ya Allah. Rupek hate sandang pangan, jadi lega pamandangan, tebih tigoda rewongan, ku ahli Badar ya Allah. Gusti hasilkeun kabutuh, piwelas jeng luhung ampuh, mugi maparin sing jauh, mugi maparin sing juuh, ku ahli Badar ya Allah. Mugi hasil nu diseja, sarta ngajadikeun bagja, Gusti nu moya sayogya, ku ahli Badar ya Allah. Lamun Gusti ngaijabah, kabeh pangabutuh ceuyah, Gusti nu kawasa gagah, ku ahli Badar ya Allah. Hapunten sareng moyakeun, maksud abdi laksanakeun, kagorengan sing jarau, ku ahli Badar ya Allah. Nusu saja di barunga,
ku ahli badar ya Allah. Kajeng Nabi mugi rahmat nu serta tamat-tamat jeung kawargi nu dihormat ku ahli badar ya Allah. Rahmat salam kana bima nu sa'alus ka ahli jeung ahli badar mugi mulus. Nun Gusti mugi ngampura tina dosa ngaislahkeun amal dohir batin raksa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Allah mugi paring pangampura kana sadaya dosa perdosa. Ya Allah mugi nambihan ilmu abdi sadaya lan masihan amal nu sampurna. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi wa ma anta a'lamu bihi minni. Ighfir dunubi ya Rabbi ya ilahi. Ya Allah mugi hapunten dosa abdi, lapat abdi, bodoh abdi, israf abdi, sareng dosa nulangkung uninga Gusti. Hapunten abdi ya Rabbi ya ilahi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rahmat ka Gusti urang sadaya Sayyidina Muhammad, ku sholawat mugi salamet urang sadaya tina sadaya pakewu sareng balaina. Ku sholawat mugi cumpon hajat urang sadaya. Ku sholawat mugi bersih dosa urang sadaya. Ku sholawat luhurkeun darajat abdi sadaya. Ku sholawat dugikeun puncakna kasaean nalika hirup jeung maut abdi sadaya. Ya Allah dugikeun sholawat salam abdi ka paduka Nabi anu mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.